Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال حبيبنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة. Al-Mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatidah, sakumna guru-guru ngaji anu kusim kuring dimuliakeun pisan, wabil khusus kepada guru ngaji di ieu kampung nu kusim kuring ditedah doa. Aparat pemerintah nu kusim kuring dipika hormat, kekagantun sepuh bini sepuh nu sepuh atawa anu disepuhkeun, tokoh masyarakat, tokoh organisasi, tokoh pemuda, jeung tokoh-tokoh anu lain. Sakumna hadirin jamaah maulid nu kusim kuring dipika cinta, mudah-mudahan urang sadayana dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkung dipayun sadayana puji kagungan Zat anu maha suci Allah Rabbul Izzat. Salawat ketut salam urang limpahkeun ka panutan alam Nabi urang sadayana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina penting ayeuna sim kuring tiasa silaturahmi ka ieu kampung Cimbe. Mendiri Ciamis, Ciwedus, kata orang Jakarta Cikal. Desa Ciberem, Kecamatan Majak, dalam situasi anu sangat luar biasa sadaya. Jamaah nu sakilobana lain karena ayakna kula, lain karena ayakna para kori-kori anu suarana ngeunaheun, lain karena ayana pejabat, tapi karena cinta urang ka Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nganangin kula terkagum-kagum
Sepanjang sejarah kula sok ngiringan Maulid Rajab jin lain-lainna karat ieu di panggung aya sae. Aya paria terong jagung kacang mudah-mudahan ia sebagai bentuk syukuran urang ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah nyimpulkeun Kangjeng Rasul dina ayat Al-Qur'anul Karim, make ayat nu pendek singkat tapi padat dengan bahasa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Ieu bahasa ti lamun cek tukang ngaji mah lain bahasa anu sembarangan, lain bahasa anu wawayagon, tapi ieu teh bahasa anu sangat spesifik, nu sangat krusial, nu sangat kana sasaran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Cek tukang ngaji aya lapat ma aya lapat illa. Ya Allah ya Rabbi, nuduhkeun kana kata-kata nu khusus nu spesial ikhtisas jeung ikhtisas. Singkatna Allah mutus Kangjeng Nabi urang ka dunya ieu semata-mata pikeun mere rahmat kasadayana. Cek saha Islam direbut ku pedang, cek saha. Cek saha Islam direbut make tanaga, cek saha. Cek saha Islam jadi gede menang gelut, cek saha. Islam datang rahmatan lil. Ulama sok ngarokok ya. Ngarokok dengan diberi iku panitia. Terus ya, terus kurang bulu dan heula. Ya Nabi salam, ya Rasul alaika ya Habib. Salawat alaika asyraqal alaika Fatabat Budu Mislahus Wajas Allah ya Nabi ya Rasul ya Habib as-salawat Rasul datang nama rahmat, rahmat kasadaya alam. Ari alam teh selain Allah teh alam. Tangkal kayu alam, tangkal pare alam,
tangkal gedang alam, tangkal pari alam, laut, gunung, kabeh ieu ngaranna alam. Sampai makhluk nuliti siram kuman alam. Kabeh ieu dirahmatan ku Kangjeng Rasul. Kumaha Rasul meri rahmatan contoh baheula keur zaman jahiliyah lamun kieu sok neangan liar. Baheula asal kieu neangan liar. Ya kos bapak-bapak urang cik bebe. Mun kieu sok neangan sakreangan liang di liang aya sireuman kuki kalaluar sireumna kabesekan ceki aya nu palit aya nu pingsan bahkan aya nu pae sireum datang Rasul cek Rasul ulah sok kiih dina liang teu meunang sireum alhamdulillahirabbil wa ma arsalnaka illa rahmatan lisireum. Sireum meunang rahmat. Jelas? Baheula keur memeh Kangjeng Rasul diutus, memeh Rasul diutus. Mun aya aki-aki susah muriangan bae. Aihan. Susah muriangan baik ari dahar beuki aihan nini pencit ceuk Nabi ulah ih jalembur mimping aya aki-aki mimping aya nini haneuh deuk kumaha ge haneuh minimal tengah beting aya suara batuk. Betul? Cek Nabi ulah dipaehan ini sarua hayang hirup. Wa ma arsalnaka illa rahmatan linini. Komo keur zaman jahiliyah aya awewe goreng lalaki goreng memeh datang Kangjeng Nabi jelema anu jarore dipencitan ieu namun aya keur zaman Abu Jahal ya dusok jadi jengkul lagi ube panggilanna dipencit cek Kangjeng Nabi rahmatan lil joreb. Kailah hadirin jamaah rahimakumullah. Coba atuh Kangjeng Nabi jadi Rasul teh sampai ka ngisang-ngisang urang di dendaan. Cing hade lamun ngisang kudu dibetenkeun, mengisang kudu dibetenkeun kabeh bersih supaya ngajaga kesehatan. Ya Allah ya Rabbi. Teu salah Allah ngirim Rasul ka dunia model ngaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena naon amanah dan dia mengatakan sing hade lamun urang ngirim rasul teh utusan mun ngirim utusan kudu nu amanah komo budak ngora keur bobogohan Rasul teh comblang kudu nu amanah pan jelema nu bogoh mah hese ngomong jelema bogoh ka awe hese ngomong di kumari abelit grogi karena naon geus aya bogoh dina hate ngomong teh nanya ka awe usim deui neng usin naon di dia
Usin jagung, hiji usin naon di dia, usin kaca, tegebal usin naon di dia, usin tibay, karena naon ayam. Nah, nalika hese ngomong biasanya sok jadi comblang. Nah, iya Rasul comblangna kudu nu bener-bener amanah. Ji, emang nih rumah bah gitu, untuk amanah bahaya bisa bogoh ke comblang. Betul? Kan comblang datang, waalaikumsalam, akhirnya bakal nanya, awe, kumaha sih hari si Junaid ilemana? Mun comblang nanti gitu, Junaid mah tukang bohong. Bebenena unggal bekola. Gara-gara Rasul jadi acak-acak. Betul? Masya Allah, tawarakal haji. Rasul teh hartina utusan. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Urang teh Rasul, cek Imam Ghazali. Anta Rasul, awewe anti Rasul. Urang teh kabihan adalah Rasul. Urang teh adalah kabihan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam arti anu lain. Sok dari ke urang dijadikan Rasul ku Gusti Allah. Kudu amanat seperti Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelema dijadikan pejabat Rasul berarti utusan Allah dijadikan pejabat manehna. Kudu nu amanah atuh jadi pejabat teh. Betul? Ulah sok ngakanan duit rakyat. Betul? Ulah sok nyokotan duit rakyat. Ulah sok ngalebokan duit rakyat. Coba urang teengen-engen ngadenge berita pejabat korupsi 100 triliun. Bayangkan kurang 100 triliun namun dibelikan ke cendol. Betul? Amanah. Ji, emang itu Pak. Ya Allah ya Rabbi jelema dijadikan pejabat, jadi presiden, jadi menteri, gubernur, bupati, camat, lurah. Ya tadi lantik jadi pejabat sukuna sabelah geus kalawang surga. Sukuna sabelah geus kalawang surga. Amanat sia bisa ngalengkah ka jero. Teu amanat sia ngejeblus ka neraka. Betul? Nah, desinan bapak-bapak ibu-ibu, hadirin jamaah rahimakumullah. Hayang nyaho ahli neraka adalah pejabat-pejabat tukang akanan duit rakyat. Jelas? Jelas. Ya, hadirin jamaah rahimakumullah, kula miris kuari. Ngadege berita, ngadege gedeng-gedeng korupsi. Gedeng-gedeng korupsi. Coba tuh kemarin orang sekian puluh tahun dibobodo ku jelema pertama jeung pertalite. Betul? Horenganan pertama jeung pertalite eta kene ngan bedana diberian bilauluh. Gitu. Ya Allah, emang itu negara lu pinter gitu. Betul? Delekeun sia lu ngatur pertalite pertama dituntut ku di akhirat kurang cimbe. Kudu aman. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sarua urang ge, urang jadi salaki. Tuh babajikan karena urang teh adalah rasul diutus ku Gusti Allah untuk menjadi suami si Sarwiti. Oh kan? Ayah Sarwiti. Kula bawa ke Sarwiti, tilu bawa Sarwiti di Cilamok ayah Sarwiti, di Cilejet ayah Sarwiti. Jelema mana cerewet banget. Entah jadi ngobrolnya.
teh boga pamajikan amanah. Amanah sebab urang diutus ku Gusti Allah. Bener. Sia jadi salaki si anu. Urang kudu amanah mantakan nalika urang boga pamajikan amanah ti Gusti Allah jalankeun ku urang minimal pamajikan teh ulah sok dicarekan. Ulah sok dipaido. Rasul ngancem jelema tukang nyarekanan pamajikan, tukang maido pamajikan di akhirat bakal ngambai letahna datang ka bujang. Jelas? Jelas? Amanah. Ih, kuduna mah ulah dicarekan atuh awal mah pamajikan mah dielus-elus. Disayang. Betul Bu? Didandanan supaya gelis. Betul Bu? Iya makan kadang-kadang salaki konyol ari pamajikan hayang gelis balikeun odak tilong. Betul? Ya urang cimbe ge bisa gelis bisa. Betul kan? Cara batur dipitnesskeun, diolahragakeun. Jadi awakna ngabodi. Ngabodi. Jauh cenah ji. Di cimbe mau fitness di Tamajul. Amanah. Sering gua ngomong. Amanah. Kali ke orang boga pamajikan sayangi pamajikan, padangkeun kan jadi pamajikan. Sebab Rasul ngomong, jelema tukang geus jelema geus boga pamajikan, sok ngeleukeun awewe saja matana bakal ngambai datang ka bujang. Jelas? Amanah. Ya Allah. Tayil hadirin jamaah rahimakumullah sing hadir sok aya anu ngaganggu kana amanah. Urang nalika kawin angkah tukang dijawab urang qabil tu nikah di hate aya amanah. Cek urang deuk kumaha ge bakal disayang ku aing pamajikan. Disayang. Tapi jajan geus boga anak 2, 3, 4. Betul Pak? Sang nyelekeun beungit pamajikan teh puyeng. Remeng-remeng. Sebab naon? Sebab di beungitna aya surga. Ieu mantap sanggeut urang ningalikeun pamajikan urang di beungitna aya surga. Sedangkan al jannah ubat bil makari, surga mah dikubengna ku penjen kalian baik ku pinter sakit. Jeung eta heran bener cek Rasul, bener Rasul. Nyeleukeun beungit pamajikan teh sanebawan. Ngaku. Ya, percaya kula. Ngaku. Soho jamal aya urang cimbe kuari itu geus boga anak 3, 4 komo boga anak kedep kaluhur mah paharang-harang kieu jeung bayi. Moal aya teu celik ulah. Ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah bicara keur babogohan tadi kieu. Insyaallah ngadahar baso sakitu lilana dijelekeun kieu. Coba atuh kuari kurang praktekeun tah. Pamajikan urang geus kolot ini perhatikeun ge. Aya kadang-kadang sok aya. Urang hatekeun lempeng mah sok aya hayang nyelekeun kieu. Ngan lagi jual setan. Iraha paling. Loos. Suami terkutuk loh. Ya Allah ya Rabbi. Amanah kajeng kuku lagi. Tayil hadirin jamaah rahimakumullah. Mancakan urang ku Gusti Allah lebih diberi jembar
lebih diberi turun usaha naik turun tani subur ente karena urangna ente amanah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabbi hadirin jawah rahimakumullah, lalaki lamun keur boga duit alahbatan kotok di talian di datihan di imah. Bener bu coba jajal lalaki boga duit ulah gede-gede 100 juta lingas saya hayang di imah nih ulama iya ulah kulantaran loba jasa tamu ka imah kula kedeng-kedeng dikang jadi kedeng-kedeng ibu-ibu cen kunaon bu salaki kula kos kuya kunaon kos kuya kunaon Allah lempang bak ketoyeup ayo kawin deui atuh kajeun ngaranna salaki laku kene alhamdulillah. Sarua awewe ge nalika ku Gusti Allah dipasangkeun ke hiji lalaki berarti nya Rasul kudu mendampingi suami kudu baturan anu jadi salakina kumaha tuh carana setia anu jadi salaki. Masya Allah tabarakallah haji Siti Mutmainnah numantak ku Gusti Allah diangkat jadi waliullah. Nalika Kangjeng Rasul ngobrol ke jeung Siti Fatimah cak Rasul maneh hayang nyaho tante awewe pangsolihahna di Madinah nu aya di handapeun anjeun. Sahaya Rasul sok maneh katungtung ieu lembur. Diteangkeun ku Siti Fatimah ternyata didinya teh aya hiji imah ngaranna Siti Mutmainnah. Cek Rasul ieu jelema sholihah jasa. Diintip ku Siti Fatimah sugan kitu sabebeting salat ya henteu. Sugan kitu sabebeurang maca Quran bae ya henteu. Sugan kitu manehna puasa unggal bae henteu. Biasa pas urang cimbe ngawadang biasa. Tapi kunaon Siti Mutmainnah ku Rasul disebutkeun awewe sholihah bahkan bakal jadi ahli surga. Sanggeus ditanyakeun ternyata teu pira Siti Mutmainnah boga amalna mun salaki datang di mana-mana gegeraan dirawel leungeunna dicium tangan bari minta hampura kakak besit aya ka salat kitu tante pamajikan urang aya dawa pan bikang urang malah mun salah teh kitu ngomongna kuat-kuat jeung aing kuat-kuat jeung ya Allah timbang nyekeleungeun minta hampura besin kula aya salah wahai salaki kula. Masya Allah indah mun urang boga pamajikan kos itu betul ya Allah ya Rabbi aya minta hampura lebaran doang lebaran ge bari lembang hampura kak oh coba kurang bayangkan kurang pulang di sawah bawa pacul bawa terakhir kosan disambut ku pamajikan hampura ya Allah sanajan hati kerjengkel dikitukeun kudu jadi pamajikan sebelah kate senang
So, teu kudu hese-hese ternyata ibadah mah. Izogan amal tuh. Ulang salaki hambura leungeun katuhu cekel leungeun salaki leungeun kencang kana kantongna. Di salaki bulan ojek disambut ku pamajikan hampura kakak usaha unggal poe niangan duit isuk datang ka sore di daharan baik neng nah tegawe nangan ukur bisa dahar hampura lamun nyapekeun kakak salaki ngomong ente terus ya dahar terus ya datang ke Jepang ya naon deui eta mah Siti Mutmainah ditanya ku Siti Fatimah naon deui amal anjeun selain eta teu pira kula mah rutin nyusut kesang salaki mun kula keur ngobrol salaki kesangan disusut kula kesangan mun salaki capek kukula di kipas aya teu eueuh ya Allah ya Rabbi pan pamajikan urang nanti gitu urang kesangan ngomong urang kolekan areudang ai tadi tuh kak nih sabubulak tayegan urangna henteu amanah coba ku urang bayangkeun fadilahna sakali ngakebek pamajikan kana kesang salaki ngusap atau ngipasan kesang salaki sampai salaki karasa tiis cukup jang mareuman seuneu neraka Allahu Akbar. Ibu ulah bodoh pakai akal ngomong kasar lagi belikan kipasna tak ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin nah ye Rasul teh amanah urang nu eleh ti Kangjeng Rasul adalah amanahna naon atuh nu sok ngaganggukan amanah hiji ahsanu minha bila mana anjeun manggihan anu leuwih bagus maka osok ngaganggu kana amanah sok ngaganggu kana amanah asal manggihan nu leuwih bagus urang dek kondangan pamajikan geus dandan amanah ku urang dibonceng lalahunan urang ngabonceng lagi pas dihareupeun aya nu leuwih geulis mulai itu amanah ragakeun bae kitu nya loh ila hadirin jamaah rahimakumullah kabeh ge urang rasul urang tani eta teh rasul urang diutus ku Gusti Allah sia cicing dicimbe jadilah petani jangan ieu jeung maraban urang kota di baroga sawah engke sia nu nyawahna maneh nu meuli bieu urang Jakarta urang kota nu meuli biasna supaya berputar ya ekonomi urang kadang-kadang teu amanah dina nyawa galengan batur beak disempok bacul segeut tailah hadirin jamaah rahimakumullah jasa ternyata amanah mantekeun di antara sifat Rasul nyaeta aman sok ayeuna
ulah lain sasaha kiai ustad urang teh kiai diri kiai teu jadi ustad eta teh rasul pagahan usia pagahan nu teu bisa ngaji pagahan nu teu bisa rukun salat pagahan nu teu bisa rukun dulu pagahan jadi amanah jadi ustadna amanah jadi kiaina ulah bongkal bengkol kakek cakatu jelek hareup lillahi ta'ala perang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ngomongkeun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna innallaha yuhibbul ladzina yuqatilu fi sabilillah. Allah sangat cinta ke golongan-golongan nu berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Anjeun jadi kiai, anjeun jadi ustad, anjeun jadi tokoh sing amanah rupiah masyarakat nah ilah hadirin jamaah rahimakumullah hesekna adalah amanah. Mudah-mudahan urang sadayana kabeh nu dititipan ku Gusti Allah bisa amanah. Amin ya rabbal alamin ya Rasulullah salamun alaikum ya Rabb أقوات يجي usaha mah barisa amanah na nuhese ulah jauh-jauh dagang nasi goreng hese amanah hese bisa bara duit pang nasi goreng 15.000 ndokna waraha hiji 15.000 hiji mun meulina 10 berarti ndokna kudu 10 jajal orang perhatikan tukang nasi goreng mun meulina 10 sekaligus ndokna ngakur 7 doang betul amanah mun hiji na 15.000 ndokna hiji sanajan 10 sekaligus ndokna kudu 10 amanah. Urang ngawarung nu hese amanahna hiji cek dina tafsir dijelaskan pembeli adalah raja maka maneh kudu sopan kan pembeli so amanahna ulah dibeda-beda nu kolot nu ora nu gelis nu joreng ulah dibeda-beda urang ngawarung sok beda-beda datang nu kolot lain naon mah beli cabai bawang beraduit ngomongnya heus jajal datang ngebelis ada apa beli cabai bawang berapa duit 2.000 boleh nggak boleh coba jajal nolina ini cabai bawang menang ke 2.000 zaman gua hari 2.000 tuh amanah mentakan iya mantan tukang warung tantut warungnya gak mana ya Masya Allah tabarakallah ila hadirin jamaah rahimakumullah ngaji mah babari asal daik ngaji mah bisa asal daik ngaji mah bisa sok dalam pondok asal daik leukeun di kawak bisa tapi jajal amanah Masya Allah jelema ngomongkeun rukun wudu mah tapis ngomongkeun tahajud bisa ngomongkeun duha pinter ngomongkeun salat ya Allah ya Rabbi geus ilafiyah namanya talar kabeh ngomongkeun bisa
osok tatilo, osok tatilo. Ngomongkan tahajud, osok tatilo. Ngomongkan duha, osok tatilo. Ngomongkan sodakoh, osok tatilo. Iyalah hadirin jamaah rahimahullah, praktek amanah na urang anu hese. Mantekan sekali orang diberi kepercayaan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Ialah hadirin jamaah rahimahullah, urang teh loba jasa mengecewakan Gusti Allah. Loba jasa. Loba jasa. Pas tadi supir kula belum. Supir kula belum. Ari nu lebah kudu diklakson henteu jalan macet, kula tadi kena macet lumayan dadalila kudu kan klakson titit titit. Di jalan sepi aya nu geulis tit. Sopir ahli neraka ya. Ya Allah ya Rabbi, hadirin jamaah rahimahullah, mantakan miris lah, ningali bari perkembangan, ningali berita sangat mirip bener, tinggal orang ngomongin ya, sodakta ya Rasulullah, bener anjir ya Rasul bener, jasa no hese teh amanahna cek Kanjeng Rasul diangkat jadi nabi mah babari, diangkat jadi rasul babari, hayang jadi wali babari, hayang jadi ulama babari, hayang jadi pengusaha besar babari, no hese ge amanahna. Sok ayeuna ieu di kecamatan Majak, mun nusugihna amanah, kula yakin di Majak loba jelema sugih. Lamun manehna amanah datang ke lembur ditinggali ke manehna mana ieu kira-kira perlu dibangun beureunan ieu aya nu mantak sugih seperti kos kieu teh doa jelema susah da tengah peuting doa ka Gusti Allah. Gusti ya Allah ya Rabbi kula rela jadi pamajikan si anu Gusti rela kajian salat kula dana beluar di kajian. Tapi kula mah ku sugihna Gusti atuh moga-moga baik dijembarkeun rezeki kula. Dijawab Allah, diijabah ngan dibentukkeuna ka orang lain. Si anu nu dijadikeun sugihna. Sebab naon? Sia lamun dijadikeun sugih cilaka jeung Allah. Sia lamun sugih cilaka. Kumaha cilakana? Malek muludan. Malek muludan, jakula mah ieu nu hadir di sakilobana yakin nu sugih. Yakin. Gumantak kula masuk ngacaprak gede harepan jeung muludan. Jeger. Kasieun. Sebab naon sadar aja ti kula susah kabeh. Sebab di dieu bapak mun boga duit samil ya ieu balai muludan ieu. Moal, ieu malam minggu. Aya nu ngabejaan muludan ge. Muludan ge, apa itu muludan? Allah ngomong apa itu muludan? Numantak kurang deh ngarimong di dia, cek Allah siama jadi jelema susah baik. Sebab lamun sugih muludan mulai jelema. Kula tadi diung di ditu aya Abah Haji, adina Abah Andi, kula perhatikeun bae. Susah jelema. Itu kumaha susah. Aju kula naik kapal mungkin. Sarua jeung aing susah. Sebab naon jelema sugih mah tagongna ge beda deh kumaha ge. Diukna beda, cara seurina beda. Nu sugih seurina nisem. Nu susah jaga. Sadesa kadenge. Kula dengan ibu beli itu haridan meureun kiki pas. Kajele kukulan kiki pas susah.
sebab eueuh bedana ngipasan awak jeung ngipasan kejo. Aku dusugin membur kikipasna. Geus. Coba nu susah kipas. Ya Allah ya Rabbi. Ila hadirin jamaah rahimakumullah. In amantum lamun anjeun amanah ta'alautum anjeun bakal luhur wa najaitum jeung anjeun bakal selamat wa dahaltum ila jannah anjeun bakal asup ka surga. Sok eueuh masalah nu jadi tukang ojek naon bedana jeung kiai, nu jadi petani naon bedana jeung pejabat, nu jadi pejabat naon bedana jeung rakyat. Kabeh ge sarua eueuh dipilah-pilah. Nu penting amanah. Betul? Lu jadi pejabat, sok jadi pejabat. Kajian gua ngomong di lembur kita kajian. Ngedalkeun we ye, lu jadi pejabat sing amanah atuh jadi pejabatna. Betul? Masya Allah tabarakallah hajim pejabat mobilna marewa jalan ke lembur jalur. Emang lain pinarakaeun eta kos itu. Emang lain pinarakaeun. Ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kunjungan ke negeri Sam. Manehna naik himar. Begitu ngalewat ke hiji jalan pargi jalan jelema ternyata jalanna ledok. Jalanna pinuh kutai himar jeung kutai honta. Nanyakeun Sayyidina Umar, ieu jalan sok dipake lewat ku jelema teu? Cak urang dinya atuh sok pake jelema ieu mah. Ngan babarengan kami ke jeung himar ke jeung honta. Sayyidina Umar balik deui ka Madinah, nutupkeun lawang sujud ka Gusti Allah. Gusti hampura Gusti. Kula naik himar ternyata aya jalan anu can dibangun. Coba. Mun pejabat tadi ka dieu, aya jalan buntung tah. Aya pejabat buntung. Mun tadi aya camat atau ibu bupati tadi nilai jalan buntung kudu eureun kieu. Insyaallah tabarakallah al-azim jalan buntung. Geurakeun kudu ngaruh. Rah ka dieu. Geurang. Ya jalan kunaon buntung. Lamun urang boga pejabat presiden ka Sayyidina Umar, para menteri ka Sayyidina Umar, gubernur ka Sayyidina Umar, niscaya Indonesia geus moal aya jalan buntung model kos itu. Betul? Ya Allah ya Rabbi, tapi kirang kitu ge ku kaagungan Gusti Allah, mudah-mudahan bae Indonesia kabeh nu dibere rasul-rasul Allah diberi sifat anu amanah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadirin jamaah rahimakumullah. Yuk urang babarengan amanahkeun bae hiji amanahkeun ternyata babari jasa urang hayang selamat asal amanah. Musola ieu kan musola. Bagus atuh soalnya. Lunas tanjang. Ieu nu hese ge amanahna, dur subuh, dur lohor, dur asar, dur maghrib, dur isya, amanahna ngabangun mah babari amanahna. Ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah, mantekan kula yakin urang dieu kabeh adalah jelema nu amanah. Yakin cirina kumaha eueuh nu nyandung hijina. Eueuh nu nyandung sebab besin teu amanah. Lain teu wani. Urang di lain teu wani. Boga hiji ge awak aing. Geringan bae. Ya Allah ya Rabbi. Batakan orang melalui maulid orang sifat Rasul hiji behila asupkeun kawapuran amanah nah ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala awak urang jaga inget pesan Tuhan si Abdul Qadir Jailani
Pesen Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani kaputrana Abdul Rojak, ya Abdul Rojak ya, lamun anjin lilir di beting itu adalah tanda dihudangkeun ku malaikat. Maksudna rek naon eta Bapak? Cek Tuan Syekh Abdul Qadir, malaikat ngahudangkeun maneh, mempercayakeun ka maneh supaya ngalaksanakeun salat di peuting. Eta maneh pada saat eta geus jadi utusan Allah pikeun ngalaksanakeun salat di peuting. Di saat batur tibrah geus sia dihudangkeun ku malaikat pikeun jadi rasul tumbal salembur nu salat di peuting. Urang diosok si lilir mah osok kieu doang. Coba lu lamun ingat kadinya Gurijal tiba-tiba udah Masya Allah nuhun Gusti geus mempercayakeun salat di peuting ka kula. Nuhun Gusti, tapi kula tunduh kene Gusti. Amanah. Ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah. Ternyata ilah urang nu hese amanahna nalika urang ngahareupan dahar barang dahar. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir ka Abdul Rojak kulan mun anjeun ngahareupan sangu anjeun teh diutus ku Gusti Allah kita ngadahar sangu. Dahar eta sangu sebab amanah ti Gusti Allah. Tak mun eta cocok. Mun eta atur jeung urang, tapi lebah hudang ti peuting. Ya Allah ya Rabbi, ilah mudah-mudahan orang sadayana kabeh diberi amanah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga orang sadayana dijaga di yaumil kiamah dari keamanan sifat Rasul asup ka awak urang menang syafaat di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Tekira-kira amanah tekira-kira aya jelema dikasorgakeun ku Gusti Allah peda subuh hujan anu sangat gede manehna lumpat ka masjid azan karena amanah pikeun ngabejaan waktu subuh hanya karena azan sakali doang ku Gusti Allah dikasorgakeun. Mentakan di dieu tukang azan subuh teu kudu sering-sering sakali teh. Asal gak pun sering teuing peuseun lewat teuing. Ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula datang ka dieu teu ngarasa jadi tamu, ngarasana kula seperti dulur di baraya sehingga kula teu aya tebeng aling-aling ngomong jeung hadirin sedaya jamaah sadayana. Mudah-mudahan urang kumpul di dieu engke dikumpulkeun di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang dipanjangkeun umur, dijembarkeun rezeki, jeung mudah-mudahan urang sadayana meunang syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadayana sedekah ti para jamaah pikeun ngagungkeun maulid Nabi, mudah-mudahan dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Sakituna kebihatur hampura tina samudaya kalepatan bisi aya kata nu kurang berkenan di hati mohon dibukakan pintu maaf anu saluas-luasna. Wal abu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.